Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, judul yang saya angkat, Kumaha cara malaikat sujud ka manusia? Kisah tentang perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada manusia atau Adam. Dan pembelotan iblis cukup sering kita dengar. Begitupun disebutkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Isra ayat 61 yang artinya, "Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Nah, bagaimana cara malaikat sujud kepada manusia atau Adam? Apakah sama dengan menyentuhkan dahi ke tanah sebagaimana kita sujud saat salat? Atau itu hanya sekedar kiasan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video apa yang dimaksud sujudnya malaikat kepada manusia dalam cerita pewayangan berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Damang wate Honyeta cu abong kena hariring lain nukuri sumohon tapi kagungan nu maha weningnya cu kan tenan wate haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang sumohon wa ceuk hariring bieu nong toreng tangtos ulah wara suka seuri kumaha ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri doh eta kulan si horeng si mana horeng bangsa urang geus kalengitan jati diri jati kasilih ku junti tos sudog dog tinggal iga ai kurungna manuk titira ari geusina bueuk leres wa jeung incuing telepat noyod ubudunya negreg padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nya tanah akhirat sumohon telepat wa kulan rarasaan teh dek langgeng rarawasan teh nya kulan wa rarasaan teh dek ngora wae eta kulan si horeng ieu diri di siwitan wanci awak dialah ku mangsa wujud dituntut ku waktu sumohon telepat kulan mangsa geus kaliwat doh ngan aya papatah cekolot aya wawadi lamun maneh nyaho isuk rek kiamat kumaha kulan aya siki jagong pelakeuneun heug pelakeun eta ulah artina ulah keung ditinggalkeun ku panon poe surup sabab bulan dek nemong sumohon ulah lengkah kapiceun teh eta bulan deudeuh dunya lah tapi parendene kitunya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ge ulah digotong sanajan hapa ge da puguh urang meranggeuyan rangeuyan eta nu mangpangat mah hapa rangeuyan ulah hapa ka bawah sunah besar sunah kecil eta pajajaran sumohon rekep deng-deng papak sarua telepat bulan munguh kadeudeuh jeung welas asih pangeran sumuhun tenang euy ti bongkokna kanu kitu kanu kieu teu oleh nyerep tong borok make jeung ka manusa dalah manuk oge pancu maraban anakna dititah saha kan tenan wa jeung simpati deui cacak sato wa
Cihoreng di tukang teh kasang tukang eta teh Rohman Rohim cu belas asihnya wa aya wa numawi di dieu motona karuhun urang teh silih asah silih asuh silih asih teh sumuhun laras wa tapi hanya kangen ukur sama slogan ukur dina lambai kamuflase henteu dibuktikeun dina gawe sapopoe ukur dina lambai bungkul wa ieu mah ngan ukur jadi kata-kata mutiara laras nyajak kantenan sumuhun wa dedeh ya diri anu disujudan ku para malaikat anu sakitu lobana ditanyakeun teh ka ahli medis kumaha teh kulan sel anu aya dina wujud urang teh ribuan ribuan wa kulan sujudna para malaikat teh awas denge rasa jeung sajabana numpuk dina diri sorangan urang teh miniatur ti anjeunna sumuh paingan katerangan netelakeun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui wah geus teu aya wa tenan nya cu bener eta hese ngaji diri teh jangan alah paingan eta rasul kitab anu kawit katampi teh nya eta Iqra baca bari jeung teu sok bukuna eta heuh ti mimiti urang nu ngomong nepi ka anu diomongkeun teh kabeh bacaeun wungkul oh eta teh wa leres maca kaayaan baca situasi wanya nya wa cakuriling bungking ya cu leres silo ya leres silo kucaang teuing teh eta janten silo serap wa make teuing atawa ngeunteung ngarapet teuing teh da jadi ngageblek ngageblek teu kabaca wa teh irungna jadi demek padahal si kolot baheula ti lawang ninggal ka jalan sanes deui saha pijalmaeunana nu daek ka geleng roda sadangkeun kabeh oge ieu teh kagiles ku roda alam wa bongan pasti linglung da ti lawang ninggal ka jalan coba mun ti jalan ninggal ka lawang mah jentre nu matak bakal ribut keneh sapanjang bangkong ngaheum-heum liangna eta wa teh tapi liang geus ngaheum-heum balok bangkong tah di dinya eces di mana aya endog ngagorolong ka tonggo bakal eces jentre pertela ngemang bolet kumaha maksudna eta ieu merukan teh jajak lares wa da omongan kolot baheula mah jauh tidak kenyataanana ngan eta teh siloka simul tapi sok nyata malah dina buku pamekar mah dewek keur SD baheula dina upi ieu dunya teh disusuhuna teh ku sapi ku sapi wa aya dina tungtung tanuk aya dina tungtung tanuk sapi kamuing eta simul kolot baheula kaboyong eta sapi ai sapi cicingna dina lauk hiu na bet atuh geun eta teh ai laut hiu cicingna di sagara gila keding atuh di sagara antara dunia akhirat kurang teh hirup teh oh kitu wa leres dunya disusuhun ku sapi bakal aman bakal tentrem sadunya ieu lamun hirup geus sapi kiran eta hartina geus gawe bareng sapi teh sapi geus kiran ngamuara dina rasa geus museur keur kapentingan negara jeung bangsa mun nagaranya ai geus kaparak di dieu kisuna teh kisuna kudu sawawa geus sawawa lares sanajan urut-urut sejarah dilaleungit-leungitkeun daya jugrugna tapi bukti sejarah ieu basa natratna wa sabab pangkolotna budaya teh nyaeta bahasa teh anu bakal ngaraketkeun kana rasana manusia delapan eta sedangkeun basana geus diawut-awut lares bener budayana ge geus dipikat cinta pangaruh budaya deungeun nyerep ka urang tenan
untung aya keneh polisi tah eta Kapolri bayangkeun cacak aya polisi kajahatan beki loba nu korupsi beki meueuh beki meueuh komo lamun eueuh polisi wah hancur Geus eueuh di dieu meureun anu disebut polisi sahabat rakyat teh nya. teu mohon kulan eta Yuk urang gawe bareng sarah jeung satujuan keur kepentingan negara jeung bangsa gumantung kana keahlianana sewang-sewang. amin wah eta insyaallah wa eta repeh rapih gemah ripah nya repeh rapih gemah ripah Homo ningal kaayaan ayeuna Tegalega pinuh hejo lemok dan daunan rajegna tatangkalan. Teu bau hanyir ayeuna mah enak. Tangkal sadunya aya di dieu kitu prestasina Bapak Wali Kota Bapak Dadarosada. sumuhun wah penghijauan teh Muga-muga eta kasayan sapanjang padada jadi ais pangampi kota Madya Bandung. Laras. Eta kasayan teh jadi ibadah. amin Anu nyeredkeun anjeunna ka yaumil akhir kana alam kanikmatan dina alam langgeng teh. amin Oh. Mudah-mudahan muga-muga ngadunga we wa. amin Atuh Bapak Gubernur laras kadeudeuh jeung kanyaahna kana seni padepokan ayeuna dicebor deui. laras kurang Sugane aya dikeureueuh mah nya sakedik demi sakedik. kadenan cikaracak Di ningal Bang Jabar ucu eta teh anu diluyuan ku Bapak Gubernur turun 700 juta keur ngawangun padepokan Adah, da puguh teh geus kolot Sumuhun. dek nyebarkeun ilmu padalangan teh butuh sarana jeung prasarana. ih kadenan Keur ngagodog di dinya teh. Lain sombongan teu hade dibuni-buni. laras Nuhun ka Bapak Gubernur ka Pak Aher. kadenan Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana nya cu. amin Nuhun ka Padada. kepada anda Amin. Jajang laras dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara kota Madya Bandung ieu katinggal hejo lemok ayeuna ujang. laras Tangkal sadunya aya. ayah Ya ucu. Tak kitu cu. amin Ngaronjatkeun gawe da puguh rakyat teh butuh aman, butuh tentrem. Jajang laras kabeh ge bakal ditinggalkeun hampura. Sagala rupa pasoalan oge pan dina rukun iman kudu percaya kana poe akhir yen manusia teh aya akhirna cu. oh kadenan Oh. Ya. tidak hirup akhirna maut pun Ngan wayahna kudu aya sampeureun anu bakal datang. ih kadenan Sesakeun keur barudak-barudak Keur sapaneurieun urang. keur sapaneurieun urang nya cu. Nya ulah laras Urang demo terus-terusan. ulah muka. kunaon demona Anu wate positif yantawisna lamun di sakola ku guruna barudak teh sapoe macana pere Geringkeun. menta bibinihan ka pamarentah budak sakola teh demo nyaeta melak tatangkalan Tangkalan. di leuweung di kebon sahawe PHP-keun Wadah. engke gede kai gede barudak Barudak. tapi manehna kene laras dua tangka lamun sewa boga pasantren santrina abringkeun demo melak rupa-rupa tutuwuhan anu aya di leuweung yuk urang gentian urang back to basic teh kembali ke semula. sumuhun saya wa teteh kulan Jajak sumuhun wa saya tak kitu cu tak eta demo positif teh jajak. laras Oh. Sok pingpin ku sarada barudak teh cu. ku salarea Oh. lain demo anarkis urang ulah Ulah ngayakeun tindakan anu anarkis cu. Margi ayat pangeran ngancam wa teteh wa lain ngancam deui ngawartosan yen Allah pangeran tersepen ka jelema nu nyieun karuksakan di ieu luhur bumi. Nya cu. sumuhun wa saya Ujang kulan wa tah kitu rupina ti ua dina wengi ieu teh urang pake ajang silaturahim. kadenan Man ahabba ayub satalahu pirizkihi wa ayun sa'allahu piasarihi palyasir rohimah. Jadi saha-saha jalma anu mi cinta jeung mi karesep kana eta silaturahim Laras. maka bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. amin wa Atuh ka Bang Jabar nuhun CSR-na katampi kangge ngeraskeun pangwangunan padepokan Giri Harja sumuhun engke teh ditu teh pasantren budaya
Pesantren budaya. Jadi dalang-dalang teh kudu apal ilmu sorof, nahu, mantek, bayan, ma'ani, bade, jeung sajabana. Oh kadena. Keur ngagodog. Juk keur ngagodog kancah pendidikan. Luyu jeung sejarah yen wayang golek teh nyaeta kapungkur anil dina mangsa nyebarkeun agama Islam nya cu. Kan tenan wah para wali Kade ulah a priori Islam di dieu teh lain Islam datangna ti Arab. Tapi Islam ti Allah kana hate. Oh eta teh laras Munal sama. Jajak. sumuhun wah. Ta eta cu Amin wa. hate cu. Sabab naon? Sabab pangeran menteuna manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Oh eta laras wah. Jajak. Sumuhun. Amin wa. Tak kitu cu. Sae wah. Qad aflaha man tajaka hatea. Ha didinya domirna kana hate. Oh di Jadi dinya. bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Nu ngabersihkeun manahna. Tenang. Jajak. Laras wah kulang. Kadar ilmu di mana-mana anu sarua mah jeung hate sok tarima. Oh katenan. Sabab naon? Ilmu pangeran di mana-mana oge nya cu. Sadayana gen wah Allah. Moal katuliskeun ku loba-lobana ku seueur-seueurna. Laras. Mangsi salautan dijieun mangsina pikeun nuliskeun pangeran tatangkalan dijieun kalamna moal cukup. Moal cekap wah. Ta eta ku kagum. Ilmu naon we rupa-rupa anu sakirana mangpaat dunia akhiratnya cu. Amin. Tak kitu ti uaja Ulan wa wah. tere kastina itu cu. Oh wah teh. Juragan Bima ujug-ujug dirig-dig ti deuleu Oh. tanpa musyawarah jeung dulur. Sumuhun. Meureun eta teh hartina kaburu ku asih nu matak dinas dina katerangan. Ai pagawean getas harupateun teh eta teh pagawean setan cu. Oh eta teh. Nu matak tong dituturkeun. Tina Ulah nafsu nya ulah gaduh sifat kita sarupateun. Tadi dia meureun dipake leuleus jejer liat tali ipis lapis kanal tapel Sumuhun. malapah gedang landung kanungan lair aisan abeh kaituna teu melengkung bekasnya lahat. Sae wah. antara jauh jeung wibaha. Sumuhun. Jajak. Laras. Pek kabarudak ngora ayeuna anu keur aya di kancah pendidikan di STSI anu jurusan karawitan teater padalangan tari jeung sajabana tuluykeun eta nu urang keur urang kabudayaan urang yen kasohorna negara urang teh pan lain tina militer jeung teknologi tapi tina budaya Tina budaya ya cuk ku budaya pan urang teh bisa dikenalkeun ka mana-mana. matak memulai budaya teh mah. Ulah kali ini Ieu si dalang ieu si Asep Sunanar kumaha bahasa? keliling Eropa Oh, kuriling Eropa, keliling dunia Amerika, Amerika, Jerman, Belanda, Prancis, Inggris. Swedia, Inggris, jeung sajabana dibawa ku si Cepot. Benar. Naburukan teh dibawa ku akangna. Tuh ku budaya aja. Dijingjingna teh ku etot. Ya jak. Lah, Malah si Asep Sunanar make jeung jadi dosen terbang segala oboy gaduh gelar pada ditu mah. Heeh. Gelar profesor segala. Boga gelar profesor di Institut de la Marionnette Internasional. Sumuhun. Profesor goreng-goreng itu teh. Bagja. Atuh ti kapolisian jadi naon? honoris ya tah. Oh eta burukan teh. Bener. Burukan teh. Ya kitu teh ucu. Laras. Sagala rupa pasoalan oge eta mangan ukur populasan ya. Saliwat Jawa. Tetapi di payunan anjeunna mah eueuh naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sumuhun. Saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah oge. Urang mah jadi mediana. Kan tenan. Ukur pupujian jeung pupujieun. Tak kitu cu. Laras. Ya kakang seling ka ditu jak. Oh saya bakulan. Tapi wah mental lagu cu. Atuh kantun munut we. Wah hoyong lagu mah. Lagu wa. Keur nyairkeun suasana Lah sae. Mangga. supaya jernih. Supaya cair. Urang sterilkeun deui ieu pikiran teh ujah. Oh mangga. Ulah sumpak teuing waah. Urang suguhan, susuguh. Oh susuguh teh wa. Gaib-gaib teh resepna teh kanu aralus. Oh kanu sareungit wanya.
Eta susuguhna teh mun seuli meureun ngadengekeun lagu kena anu rada gena mun panon meureun nempon nu herang-herang indah-indah mun lamai nu irung anu sarareungi lamai nu araramis geuningan aing ngamuan hitut masuk di pengpet ya benar ya cu mun bahan nu enak sok suguhan gaib teh cu lamai ku anu araramis kayaknya sok jang lagu naon wah atuh lagu Bang Bung Hideung mana ya Guru Lukman Pak Guru Lukman anu sami botak apa kakak guru teh apa bahasa Sunda gitu ka barudak warahkeun deui laras jeung kurikulum amin bahasa Sunda ulang ngajar dayeuna mah didenge-denge teh guruna ge ngacapruk ngomong bahasa Sunda teh nih jeung salah nempatkeun oh sok jang saya bahasa Sunda teh bahasa tauhid teh eta teh nepikeun kana rasa nu sajati Allah eta sok jang sae cing Bang Bung aya tilu teh Bang Bung Hideung teh mah ya juru kawihna nya tilu pincuk ieu tilu pincu lu hiji mah beregut teh Bang Bung minna tiba jajaran pe usaha duaan Bang Bung suka gali situ pinung gara-gara Abah Haji Rosad anu bageus soloyo Abah Haji Rosad aturan Abah Haji Nana tahu Cibuntu aya balong jerang bebendon sareng bebendo manggah salira juwag awit teh pangajul buah lantaran ti kitu seorang beding luhur megang bari pawon
Abah Haji Rosa deui anu bageus tumuran Abah Haji Entis Abah Haji Asep Teruna diri abdi Abah Haji Nana tahu Cibuntu gagampa ibarat kukupu ibarat temangan Abah Haji Rosa bawa bija arewus beja di taman Saha ngoloyong ibarat deui Jokoloyong kukupu ibarat temangan Pak Haji Nana tahu Cibuntu Omija harmonis beca di taman ya bawa batu balias lain sembaheun ti pawenangan lain eta guguput jangan boga rupa pujan ukur imbangan Makna sujud yang pertama secara syariat yaitu meletakkan dahi di atas bumi dengan maksud beribadah yang menjadi objek sujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua, Nabi Adam diposisikan sebagai kiblat sujud seperti halnya Ka'bah yang diposisikan sebagai kiblat sholat. Makna sujud yang ketiga adalah sujud kepada Nabi Adam lebih sebagai pengagungan dan penghormatan. Sedangkan dalam cerita pewayangan tadi, makna malaikat yang sujud kepada manusia yaitu awas, denge, rasa jeung sajabaning numpuk dina diri sorangan, jeung urang teh miniatur ti anjeunna. Keterangan menjelaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Urat beheung jeung beheungna aya keneh antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Demikian untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.